Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugli para wargi, komandan ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngomongnya kalau tadi subscribe mangga diklik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasinya. Kalau parantos mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mangga urang lajekeun bae jajar cerita Sunda ngadu jajatan dina bagian anu ka-7. Kasadayana maranco. Mangsa alam harita apa sore di lembur angin. Harita kadenge surat tonggirit menikeun ka reang di sarada patembalan jeung pada baturna mentak kelar jeung mata kuas. Si mandaka harita keur maraban domba. Hiji carangka harita diangkat terus eta jukut teh diaurkeun kana apalagi nyimpen jukut sangkan eta domba teh nyatuan. Yang sabada beres maraban domba sup si mandaka teh asup di kajero imah. Nyarelekna mangsa alam teu karasa reup we harita mangsa alam teh diganti ku poek. Surat cicir kadenge harita surah babence geus disada mapaesan alam poek harita. Alam sareupna harita dipapaesan ku cangkrik ciang-ciang jeung anu sejenna. Si mandaka jeung kolotna aya we di jero imah teu ka mana-mana. Mang Surya jeung Bidarmini geus biasa ngalaksanakeun kewajibanana nyatana salat magrib. Si mandaka oge harita ngalaksanakeun salat magrib. Tiluanana ngalaksanakeun salat magrib teh berjamaah. Anu jadi imam nyatana Mang Surya, makmumna nyatana si mandaka jeung Bidarmini. Sabarna beres salat magrib terus wiridan, terus maca Quran sabisa-bisa be. Dina alam harita mah memang jalma anu bisa kana bag-bagan agama teh kacida jarangna. Kusakitu oge geus syukuraneun bisa ngajalankeun salat magrib berjamaah jeung maca Quran. Semandaka diwurukan bag-bagan agama ku Mang Surya sabisa-bisa be. Ya, seperti maca Quran di papatahan harita ku Mang Surya. Di mandaka memang budakna calakan tereh kana bisanah teu aneh. Maca Quran mah si mandaka teh seperti alif-alif anu kitu mah geus bisaeun. Ayeuna geus ngalajur nyatana ngahijikeun babacaan tina alif-alifan kana anu geus dihijikeun. Contohna seperti halna maca surah Al-Fatihah. Hurufna teh dihiji-hijikeun apan eta teh henteu dipisah seperti halna huruf hijaiyah. Si mandaka oge dina waktu harita geus bisaeun ngaraba-raba. Babur ajang, bapak teh teu bisa kana ngaji. Ngasa kieu bapak teh bisana. Eun isukan heg tanyakeun ka Bajagata suganan atuh Bajagata bisa ngawurkan jeung kana ngajina. Jadi ujang teh isuk-isuk latihan ilmu silat pentingna bisa ngaji. Atawa sabadana latihan ilmu silat terus ngaji. Jadi geus teu kudu ka ditu deui. Cicing we penting mah di dieu di imah. Mohon mangga Bapak anjing mah mana diteruskeun ka Bajagata. Ya mudah-mudahan we atuh tiasa nya banyak. Ya mudah-mudahan we atuh tiasaeun. Tesa ngawurukan ujang jadi jasmani jeung rohani teh diburukan kapan eta teh sae pisan. Naon ujang kudu kitu. Manehna masih kana leutik keneh kudu bisa kana bag-bagan agama, kudu bisa kana ilmu silat. Mak kacida panuju pisan mun hidup teh isuk-isuk diajar ilmu silat, beurangna ngaji atawa sorena penting mah di dieu we di imah tong ka mana-mana. Mohon mak ngartos amne anjing mah mana ditaroskeun ka Bajagata. Mudah-mudahan we Bajagata teh tiasaeun kana ngawurukan bag-bagan agama. Tiluarana harita gunter ngobrol tina masalah bag-bagan agama. Teu karasa harita jedur weh waktu salat Isya. Nu tiluan teh neruskeun deui hanca ibadahna nyatana berjamaah salat Isya.
Sabenerna beres salat Isya mah Mang Surya jeung Bidarmini katut si Mandaka ngariung deui harita. Mun cek bahasa ayeuna mah meuneunan makan malam. Dina waktu harita oge nu tiluan teh keur bala kecerakan we barang dahar. Saya aya we. Kasugri para wargi. Urang tunda heula si Mandaka jeung kulawargana nyatana Mang Surya ketut Bidarmini. Ayeuna urang kocapkeun di tempat anu rada anggang ti lembur angin. Harita dia pirewengan aya hiji jalma. Paroman eta jalma teh atawa pembentukan eta jalma teh jangkung badag, budi amprotan. Pakaianana seperti anu make baju jubah wae lantaran mun tia mah lumpat bajuna teh kekelebetan. Cideung cedelat. Eta jalma teh harita lumpat cucurlatan dina beleg-begna peuting. Sok sanajan poek dua panuna teh awas pisan seperti halna dina waktu beurang we. Teu kahalangan ku kakayon, teu kahalangan ku rambetan. Ngapulasat we harita lumpat. Buah suku nalir ibarat teu napa kana taneuh tapi nincak kana dang-daunan jujukutan. Pelesat. Bukna anu panjang harita riaban katebak ku angin peuting. Tadilah celik. Harita eta jalma teh pancunang tung dina taneuh. Saterusna mah eta jalma ngawaskeun ka hiji lembur, nyatana lembur angin teh. Cek firasat deuwig, di lembur teh aya hiji budak ya. Aya hiji budak anu bakal mibanda kesaktian anu luar biasa. Daya tahanna alus, utekna cerdas. Mun tia mah eta budak kapemiliku deuwig. Wah, geus pasti we bakal diwariskeun sakabeh ilmu dewek ka eta budak. Kitu cenah. Cek harewa si gaib anu katarima penting tadi ku dewek. Ngaranna mah eta budak teh teu apal ngan boga tanda-tanda. Cek eta jalma harita cuma dita sorangan. Tetela eta jalma teh geuninganan keur neangan hiji budak atawa keur neangan hiji jalma. Anu eta jalma teh ngebogaan picaloneun pikeun saha jalma anu manggihanana picaloneun murid boga daya tahan tubuh anu hade jeung kecerdasan anu luar biasa. Udah we eta budak teh memang kudu kapemilik sampe aya jalma sejen anu datang ka dieu. Curilat eta jalma teh harita ngacurilat di bae. Harita eta jalma teh dek asup ka lembur angin. Tapi sameme eta jalma teh asup ka eta lembur. Corelat harita aya di jalma anu datang. Malahan mah harita ngacegak ngahalangan kana jajalaneun eta jalma. Ninggalikeun dedegeunana mah eta jalma teh nyatana wanoja. Make bajuna sing sarua hideung. Make iket barang bang semplak sarua, bokna panjang ngarumai, bokna oge sarua harita dibeungkeut. Tapi anu panjangna mah henteu, di luhurna we. We, saan digawani-wani ngahalangan kena jajalaneun dewek. Naonan ide. Reka mana kesana teh? Dek asup ka eta lembur? Keheulaanan. Samami andi ka asup ka eta lembur, kula heulaan bakal asup. Udah deh. Gagaba sangaran anjingan ha. Sok sebutkeun sangaran Andika. Sangaran anjeun. Sameme kula narajang ka Andika sebutkeun heula. Ngaran. Lantaran kula pantrang mun tia mah ngadu jajaten jeung hiji jalma tanpa nyaho heula ngaranna. Ngaran kula anu katelah Urwani si topeng iblis. Kula ngahaja ngahalangan jajalanan anjeun lantaran anjeun bakal asup ka eta lembur pikeun nyokot hiji budak anu bakal ngawaris ilmu anjeun. Sameme eta budak teu beunang ku anjeun, maka eta budak teu bakal beunang heula ku kula.
Eta wanoja teh lagi dengan ngaran teh Urwani si topeng iblis. Memang kabuktian beungeutna eta wanoja teh di halangan ku topeng. Kegelisan eta wanoja teh di halangan teu kaciri ku eta jalma oge beungeutna si Urwani teh. Oh, jadi Andika teh sarua satujuan jeung dewe ka? Dek nyokot eta budak. Mun kitu cara make heulaanan. Orang tangtukeun heula saha di antara urang anu bakal ngajempana jadi bugang. Sok, ayeuna mah urang buktikeun. Sari ngaran anjeun, kula geus ngenalkeun diri, tapi anjeun teh lagi ngeunaan. Kelakeun teu nyebutkeun ngaran. Sok sebutkeun heula saha ngaran anjeun. Ngaran kula anu gatelah Ki Jarmo si kaki setan. Dewek mangrupakeun jawara kolot, jawara kahot anu can pernah kaelekeun ku saha oge. Kurang buktikeun saha di antara urang anu bakal kasurang ngacampana jadi bugang. Sor gramaji, sok gunakan jurus-jurus anjeun. So, kurang buktikeun. Ragetak Ki Jarmo harita anu katelah si kaki setan teh harita ngagunakeun jurusna pikeun naon, pikeun narajang ka si Urwani. Duanana harita masang kuda-kuda dina jurusna masing-masing. Hiuk hiuk hiuk. Ki Jarmo si kaki setan harita ngutamakeun kacepatan gerakan sukuna. Dan disebut lagi kaki setan. Puguh we. Dua sukuna teh harita ngulincer muter harita. Hiuk Urwani si topeng iblis bisa ngartieun. Buru-buru manehna naguy harita ngagunakeun jurusna. Dina jurus bayangan cirim Urwani harita celik harita cirimna teh loba jadi genep cirim anu asli hiji anu palsu 5. Pogo we Ki Jarmo harita ngarenjag oge tetela geuninganan Urwani teh ngabogaan jurus bayangan. Hal ieu memang teu gampang pikeun ngelehkeunana. Tanda serangan deui Urwani. Yau cudung. Ki Jarmo harita narajang sukuna harita bot-bot we. Cilung kalayang. Cirim Ki Jarmo harita ngalayang. Sukuna harita dijejekeun kana badan Urwani. Hiu kolepat. Sakabe bayangan Urwani harita ngagempur ka Ki Jarmo. Hiu kerubdas, hiu jebrot jerbet cedak. Dalik deug. Ki Jarmo kakaraokeun narajang sakali. Bayangan Urwani harita geus hasil nonjok kana dadana Ki Jarmo. Dalik deug. Buang kawara. Teteh lagi dengan sia teh ngabogaan ilmu kesaktian nu hebat Urwani. Pogo we, teu sapati-pati kula datang ka dieu atuh ari teu keboga kemampuan ilmu silat mah. Sok serang. Hiya! Jurilat. Tilu bayangan Urwani harita ngacurat narajang ka Ki Jarmo. Dua suku dua leungeun harita bot-bot ngalahkeun anggota badan Ki Jarmo. Pogo we Ki Jarmo harita dina waktu harita mah kudu nandingan, kudu ngapendungan tilu panarajang bayangan Urwani. Hiuk wush cilung kalepat. Keblos, cilung kalepat keblos. Hiuk kedugdas. Ki Jarmo lila mah harita teu bisa nyingkahan panarajang lawan tapi kudu ngabendung. Bantrokan kakuatan harita teu bisa disingkahan deui antuk nama Ki Jarmo harita ngajalik deug mundur obat lengkah. Dalik deug. Ki Jarmo harita kaget ditela tilu bayangan Urwani teh mibanda kasaktian anu luar biasa. Ku tilu bayangan oge geuningan anjeun teh Ki Jarmo. Kalahkeun mundur ngadalik deug kitu. Kabuktian atuh marinan ilmu kasaktian kula teh lebih unggul tibatan anjeun. Wah, mondong sombong sia. Can sakumaha ieu mah. Rageta Ki Jarmo harita nambah kekuatan di dina. Ilmu kesaktian dina jurus kaki setan teh harita ditingkatkeun. Kacepatan gerakan oge harita ditingkatkeun. Hiuk. Blesat. Ki Jarmo harita ciripna ngeblosat teh ka mindo
dadana hiji bayangan Urwani. Hiuk sokuna harita ngajari bebeng dekan gedor kana dadana hiji bayangan Urwani. Tapi dua bayangan harita geus kolepat manten kagigireun kenca katohuna Ki Jarmo. Hantuk nama harita perepelengan katohu jeung kenca. Hiji bayangan anu belah kenca jeung belah katohu harita gedor kana puhu ceulina Ki Jarmo. Hiuk jebrot celobet. Oh. Dalig-deg dina kaya ngadalig-deg kitu hiji bayangan Urwani harita loncat hiuk wush luas sukuna harita ngajejeukana dada Ki Jarmo hiuk jebrot cengkang kalayang kerebut Ki Jarmo harita mebeut korejat Ki Jarmo harita hudang deui nah tetela aja si Urwani teh boga kamampuan silat anu hade nah Semon gimana? Kumaha Ki Jarmo nek diteruskeun deui eta tarungna tah moal. Manya kitu geuninganan. Jika anu nek paeh wae itu. Urwani harita seserian. Anu cumarita mah Urwani anu asli sedangkan anu palsu mah nya tanah bayanganna aya di hareupeunana ngajerga ngahalangan jadi tameng pikeun Urwani anu asli. 5 bayangan Urwani harita aya di hareupeun Urwani ngadeukeuten harita teh ka Ki Jarmo. Pogoe Ki Jarmo harita kaget sok sieun dina dibinasa. Nyaku lantaran geus kabuktian tenaga lapis anu digunakeun ku Urwani teh unggul tibatan Ki Jarmo, harita Ki Jarmo mutuskeun dek kabur we ti eta patempatan. Anjeun memang hebat Urwani. Dina hiji mangsa urang bakal papanggih deui. Bakal papanggih deui jeung dewe. Tungguan we Urwani. Kunaon ari anjeun? Rek kabur. Jeung we rek kabur mah moal dihalang-halang. Jeung ka itu kabur. Surela Ki Jarmo harita teh ninggalkeun eta patempatan. Dedeganana we hungkul gagah tapi kabuktian eusina mah geuninganan eueuh naon-naonna. Sapanana Ki Jarmo ninggalkeun eta patempatan les Jurus bayangan atau bayangan anak Urwani teh ngadalengit ngan ayeuna mah hiji we nyatana Urwani anu asli. Teteh lain geuninganan Ki Jarmo teh eueuh naon-naonna. Jadi ayeuna mah kula bakal neang eta budak. Pikeun dijadikeun murid. Eta budak teh memang mibanda ilmu anu luar biasa hebat. Daya tahanna hebat. Kecerdasanna hebat. Geus eueuh cawadeunana. Cerilat. Urwani harita ninggalkeun eta patempatan langsung muru ka lemur angin. Lompatna Urwani harita ngagaya baghiber. Teu napak kana taneuh. Teu lilau ge Urwani harita teh geus tepi we ka lemur angin. Cling harita teh Urwani napak di hiji susunan imah warga. Bok Urwani harita riaban katabaku angin peuting. Dua panona gular giler neangan jirim anu diteangan ku dirina. Cilung. Urwani harita loncatan dina susunan imah. Loncat kana imah anu sejen terus we kitu. Pirasatna memang kuat di lemur eta teh aya hiji budak lalaki anu bakal dijadikeun muridna lantaran kakuatan eta budak teh luar biasa dipikahayang ku jago-jago dina alam harita. Urwani harita geus sababaraha kurilingan neangan imahna eta budak, tapi aneh budak anu dateangan ku dirina teh tanda-tanda di eta lemur. Ari ti kajauhan mah kaciri cahaya tina beungeutna eta budak teh murisat atau ngeburicak gitu ti kajauhan maka ciri. Tapi aneh lamun di deketan ku Urwani dina waktu harita oge tanda-tanda eta budak aya di dinya. Geus sababaraha kurilingan manehanana teh lompatan di susunan imah tetela eta budak anu deteangan ku dirina teh eueuh. Aneh ieu mah. Yakin eta budak teh aya di dieu di lemur ieu, tapi geuninganana bet eueuh. Asa aneh kaci da ieu mah ya. Pasti eta budak teh aya nu ngalindungi ku kakuatan sejen. Buktina we aing kuatkeun kata bisa manggihan eta budak.
Geus samawar kukurelingan aing teh dang sedila di dieu teh. Nincakan susunan imah teh tetela eta budak teh bet eueuh. Aneh imah aneh bin ajaib. Urwani harita galecok ngomong sorangan. Keanehan anu geus kaalaman ku dirina memang henteu sagawayah aneh. Pasti eta budak lalaki teh aya anu ngabenteng ku kakuatan sejen. Kabuktian we Urwani teu bisa manggihan eta budak anu teangan ku dirina. Urwani harita penasaran pisan can manggihan mah. Cilung harita luncat ti kana susunan imah. Terus we pipindahan kana susunan imah. Ilmu ringan tubuhna Urwani luar biasa atuh napak dina susunan imah mah teu kadenge. Nincak kana kenteng ogen teu peupeus. Terus we harita lembur angin teh terus we diteangan. Ditincakan susunan imahnana. Terus we neangan budak lalaki teh ya. Tapi weleh geus dua kurelingan teu kapanggih keneh bae. Hal ieu teh memang aneh pikeun Urwani. Urwani penasaran harita cilung kalayang celik harita manapak dina taneuh. Ayeuna mah Urwani cenah dek neangan teh dihandap. Curela Urwani harita teh ngablesat ku lakilek kana sela-sela jalan satapak anu dideukeuteun imah eta. Terus harita cucurelatan tapi anger. Cucurelatan dihandap di luhur oge teu kapanggih nya nu antukna mah Urwani teh. Jadi bingung. Tetela eta budak teh memang aya anu ngajaga. Mun kitu carana mah, kula kudu ningali heula di tempat lain mun kitu mah. Syudilat Urwani harita ninggalkeun eta patempatan. Urwani hayang nyidikeun deui tempat anu anggang cenah. Dina waktu anu gancang oge Urwani harita geus kaluar ti lembur angin. Cileung kalayang Urwani harita loncat kana tangkal kai anu pangluhurna we di deukeuteun eta lembur. Celing harita napak dina dahan dipuncer eta tangkal kai. Aneh memang didinya mah kaciri aya anu peborelakan didinya. Nyatana cahaya tina eta budak teh. Tuh geuningan nanti dia mah kaciri. Eta budak teh aya di jero ieu lembur. Tapi naha geuningan lamun geus asup aing tebet teu bisa manggihan eta budak. Aneh ieu mah aneh kacida. Sajal mana etunya? Anu geus ngahalangan kenapa maksudan aing? Aneh ieu mah ya. Urwani teu bisa mastikeun imah anu katingali bebulicakan teh imah anu saha jeung palbahamana. Lantaran susunan imahna memang sarua jeung susunan imah anu sejenna. Hal ieu teh ngabingungkeun pikeun Urwani. Pirasat dina pikiranana nyatana dina kakuatanana oge sok sanajan geus deukeut ka imah anu cicingan ku eta budak teh. Anger we biasa gitu. Lamun misalkan bisa ngerasakan beda nama meureun bisa dipanggihan atau bisa kapanggih dina waktu tadi oge. Nah kulantaran Urwani teu bisa manggihan budak lalaki di eta lembur antuk nama Urwani harita ngacurilat ngablesat ka lembur sejenna pikeun neangan budak pikeun dijadikeun muridna. Eueuh. Waktu sina perantu seepkom dangu. Ulujeng kantun kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.